Sip. Naon teh? Sip. Goblok teh naon? Aya naon kumaha teh yang diantar-antarkeun atuh. Naon diantar-antarkeun? Beas nu aing kamari mana? Pan ku aing dititipkeun ka maneh. Kamari pan di desa ku aing teh dicokot mah ieu beas. Moal cenah. Ih, meunang teh ngarti sia mah pan aing teh RT lamun aing nyaho meunang beas bisa kumahangun warga meureun. Atuh aya butuh-butuh keneh meni kudu gede hulu, meni kudu balaga. Lain cing ngarti we dewek teh pan ning sia teh geus lila atuh sih Ngarti, saling belaan teh ngarti. di pelebah mana pan sia ku aing diajukeun pan sia ge meunang eta. Pan aing berat bener ngebebengkot sugan teh moal. Ah, kuat hitungan kitu hansip teh. Sopan anu aing burukeun. Ieu, Kadeun warga geura. tah coba mah tah. Maksudna naon? Heuh sakarung. Apan kabeh pembagian teh sia teh beas 2 karung, minyak opat eta tah minyakna ku aing si bawa. Ai sakarung di mana? Pan aing buruhan mangul atuh udah capek mangul ti desa. Apa sia ge meunang? Atuh da meunang ge aing mah panan berenang butuh puguh merenang. Jadi eueuh sakarungna. Ya eueuh pan buruhan aing yang mangul merenang. Dibawa mah ieu atau dibejakeun ke masyarakat RT meunang. Ah. Oh, yung bawa tang loba komplain. Geus untung ku aing mangmawakeun ge. Bener anjir. Kumaha ti luhur sia mah, ti luhurna korupsi. Kahana teh korupsi ka sia-sia. Dasar RT sia hansip burung, cing atuh aing teh da babaturan Aing diajarkeun ku RT merenang citah leueur. Geus